Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Ibnati Sakabila dari kelas 10 MIPA 3 ingin membacakan dongeng bahasa Sunda yang berjudul Dongeng Tukang Batu. Tengah poe mentrang-mentring, panasna munggah moreret, mata keripuh jelema nu gawe berat, kayaan kitu kaalaman ku tukang batu. Ti isuk jedur meh taya reureuhna, nugaran jeung nektrekan batu. Manehna lain teu hayang reureuh dinu ieu ngan kapikir upama reureuh sakedeung bae hamut teuing bebeunangan. Cacak digawe ti isuk jedur parat nepi ka sore jedur oge hasilna batan sakitu. Geurentesna bari melong kana gundukan batu nu teu sabaraha lobana. Bisa jadi lantaran geus meh teu tahan eta tukang batu katumpa ngan rasa aral. Antukna pok bae ngomong sompral, kieu cenah. Anak kieu mah bohong, majarnuk maha kawasa adil teh buktina kuring kurang kumaha ti susu ti dungdung tapi bet angger bae balangsak. Teu kanyahoan ti mana datangna, nyaho-nyaho ka hareupeunana jol aya aki-aki ngabedega. Eta aki-aki langsung nyarita ka manehna. Naha maneh bangun teu percaya yen nu maha kawasa kacida adilna. Sanajan ngarasa reuas, tapi ku sabab geus poho kana wiwaha harita keneh nembalan. Mun enya nu maha kawasa adil meureun hirup kuring moal hayeu bae balangsak. Usaha mah asa kurang kumaha. Dibelaan hulu dijieun suku dijieun hulu. Tapi hasilna boro-boro matak beunghar teu mahi-mahi acan. Jadi hayang kumaha atuh maneh ayeuna, ceuk eta aki-aki. Ari nya mah nu maha kawasa adil, hayang atuh kuring oge ngasaan jadi jalma beunghar. Oh kitu, heug ayeuna kahayang maneh ku kami rek ditedunan. Mugi-mugi bae nu maha agung ngabulkeun cenah. Bari tuluy mangduakeun kacaturkeun doa eta aki-aki dikabul ku nu maha kawasa. Teu kungsi sabaraha lila nasib tukang batu robah. Tina asalna jalma lara balangsak jadi berat beunghar reaketan. Hiji mangsa waktu manehna keur niis hareupeun imah ngarasakeun nikmatna jadi jelema jekud lar aya rombongan raja ngaliwat. Ilaharna papayung agung rek kamana mendi tara elat tutunggangan. Kabeneran nu dianggo tutunggangan raja harita kareta kencana nu ditaretes ku emas berlian. Nyaksian kaayaan kitu eta urut tukang batu tejol pok deui nyarita. Hanjakal teu menta jadi raja meureun ayeuna teh keur ngareunah tumpak kareta kancana. Jaba dikikireun kuring pasti aya awewe geulis nyaeta prameswari. Can ge sungutna balem ngong aya soratan pajirim ngan ku ngabandungan carana mah sidik-sidik aki-aki anu kungsi ngadatangan manehna. Pok-pokana teh kieu. Kahayang maneh tak tinang tu baris ngabukti cenah. Nya bae teu mangkuk sabulan manehna diangkat jadi raja luyu jeung angeun-angeunna. Meh saban poe kukurilingan tunggang kareta kencana. Nepi ka hiji waktu manehna ngarasa ripuh ku panasna panon poe. Kawantu liliarana tara ngitung kana waktu. Sugan teh nya bae jadi raja teh sarua ngareunah. Horeng nu ngareunah mah jadi panon poe. Hanya kal kuring teu menta jadi panon poe bae geurentesna. Cara ti heula kahayangna ditedunan deui bae. Atuh ayeuna mah gawena teh sejen deui. Ti isuk-isuk nepi ka sore teu eureun-eureun mentrang alam dunya. Balukarna sawah jeung pepalakan nepi ka gararing nyangsarakeun pangeussi dunya. Tah ayeuna mah kuring ngarasa sugema cenah. Nyaksian tatangkalan ting lekeceng taya daunan lantaran maruragan tina banget panasna hawa. Sarta taneuh-taneuh buah-buah bareulah kusabab dila teu ngambecai. Ngan barang manehna keur ngeunah-ngeunah ngararasakeun jadi raja-raja ning alam dunya. Anareup teh langit dadai sakala angkrub. Disusul suara geledeg ting jeleger patembalan. Teu kungsi lila geur hujan gede pisan. Ari panon poe daek teu daek kok kapaksa buru-buru nyumput kana tukangeun mega. Kituna teh bari kutuk gendeng. Dasar hujan
bengkawa mah ngaganggu pisan kana kangenahan batur teh. Bari ngarasakeun kahandeueuh jorojoy dina hatena hayang robah jadi hujan. Mun seug kuring jadi hujan, meureun pokna teh teu diteruskeun sabab harita keneh kadenge aya nu nyarita kieu. Teu kudu hariwang kahayang maneh pasti dianteur. Sapada harita robah deui jadi hujan, tapi najan bebeakan nembongkeun kakuatan ku batu mah angger eleh. Boro-boro bisa ngancurkeun karasaeun ge biheung. Komo ninggang batu nu bareto sok dialaan ku manehna mah. Nenjo batu hideung teu regrog-regrog. Sakitu katinggang hujan taya eureunna. Jorojoy deui bae dina jero hatena hayang ganti jadi batu. Tur saperti nu enggeus-enggeus kahayangna langsung ditenakan. Geus ayeuna mah kuring moal hayang robah deui lantaran naon deui anu pangkuat-kuatna di alam dunia salian si batu. Komo kuring mah batuna batu hideung. Asa ieu kuring pangunggulna. Malah make tuluy susumbar sagala. Sok saha anu bisa ngangkulan kuring ayeuna. Sabot kitu kurunyung teh aya jalma datang mamawa linggis jeung palu. Pek batu teh ditugaran, ditampolan, dipek-prekan ku palu nepi ka jadi laleutik. Batu ciciptaan tea teu bisa majar kumaha ngan bati sumerah bae. Kituna teh bari tobat ka Nu Maha Kawasa sakalian neneda menta dibalikeun deui jadi tukang batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.